Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana lempangkeun Abi Bilkista Hanifah Bilbina Chandra di kelas 11 IPA hiji dina acara Warta Sunda Kompas TV. Suasana di lokasi kapanggihna bagian-bagian awak manusia di Sleman Kiwali katingali sepi. Polisi nyatakan panalungtikan ngeunaan dugaan kasus pembunuhan mutilasi masih diteruskan. Lokasi kapanggihna bagian awak manusia dina sasak di Dusun Kelar, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, katembung sepi poe Jumaah isuk-isuk. Tatapi, jalur kawalungan masih ditutup nganggo garis polisi, sabab ira awal lokasi ieu masih diperlukeun ku polisi pikeun ngolah tempat kajadian perkara. Nepi ka ayeuna, polisi can mastikeun identitas atawa jenis kelamin korban. Tapi Kapala Dusun Kelar nyebutkeun teu aya laporan wargi leungit saenggeus bagian awak manusa kapanggih. Sakitu wae warta anu tiasa abdi sangakeun, wilujeng tepang ti warta anu sanes sareng anu leuwih manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.